Aya naon bos eureun? Lagi itu tuh gerak aya si Ican di Bareto tapi hirup nanti gitu wae euy. Pisan perubahan dasar si miskin. Ya nya bos. Si Isan mah moal bisa nyaingan bos Maman mah. Nya heueuh atuh udah si Ican mah lain tandingan orang. Beda orang mah beunghar, manehna mah miskin. Perbedaan ge jauh bagaikan langit jeung jero taneuh. Bumi bos. Atuh bebas we kumaha aing. Nya tuh lah. Orang nyamperkeun heula si Ican lah. Maneh tunggu anak tadi dinya parkirkeun heula. Nah tuh sok bos siap. Ican. Maneh teh bosen hirup kieu-kieu wae tiba heula pisan kemajuan. Bosan kunaon atuh bos, hirup mah ngeureuyeun. Asal mah ulah ngarugikeun batur. So bijak maneh ngomong we ari teu mampu mah. Sayang Yuyun, bade kemana ih? Sayang terus lah ngahalangan wae. Si sayang galak-galak teuing, gemes aja. Bade meser naon neng? Meser gula pasir sakilo. Kade neng, si Ican mah sok ngegel. Mohon kera sekedap. Ning, kenaon meser gula seueur-seueur teuing? Kan neng tos manis. Si AA bisa bae gombalna. Woi Ican, maneh wawanianan ngagombalan si sayang Yuyun. Sayang sok kakasepan pisan jadi jalma teh. Kan we neng jalmi kitu mah, gak oge aya balasanana ieu. Urang mah sombong ge da puguh loba duit. Emang maneh miskin. Hayu bos. Juang mangkat geus lapar ye. Juang dahar di warung Mang Ucai. Keheula atuh Hari maneh erek naon dahar kanu kitu. Di restoran dahar mah ulah ngengera urang. Ke bareng jeung urang daharna. Urang geus lapar mangkat yuk. Ayolah. Miskin. Urang jama beunghar erek dahar heula. Maneh mah cicing di dieu. Moal mampu maneh mah dahar di restoran. Samampuna ge meureun maneh mah kudu puasa heula sabulan. Yeuh jadi jalma mah ulah sok sombong dahar tama moal dibawa ieu. Keun lah neng antepkeun. Naon maneh Can? Neng. Yes, apa misalnya bade milarian emam sareng si Anggi. Kunci gue kayak mama. Ayo bos OTW. Oke lah, assalamualaikum. Salam. Ayolah. Aduh naon bos. Ya suka aing ngering. Udah bisa dua bos jadi. Terus ya kumaha? Ayo jam diurut. Urut ka mana? Sama Ero. Di mana teh saha? Tukang urut anu terkenal. Terkenalnya di dunia jeung akhirat. Aduh siapa? Beneran. Hayu. Ayo aing ngeureus sama. Aduh, aing ngeri. Ayo. Alah tuh ya lah ya. Aduh kumaha aing. Aduh, Gusti ya Allah. Gua. Ayo.
Aya si Neng Yuyun tuh. Sorangan wae katempo nama. Keur galau buat samperkeun ah. Punten Neng, nuju naon di dieu? Oh, bisa ah, nuju hoyong nih iswe. Wios aa calik di dieu. Aman mangga cari itu. Punten Neng, katinggalina juga nuju galau. Oh, bisa ah, tekuna naon kok. Punten Neng, sanes maksud bade lu campur karena urusan Neng. Upami Neng gaduh masalah mah manggawe nyarios ka Aa. Oh, mohon atuh ah. Abi memang nuju sedih sih sebenarnya. Sedih kunaon Neng? Iya, pada penyakit si bapak nu selama teh damang ah. Oh gitu. Bios terang deh si bapak teu damang naon. Saur diagnosa dokter mah rarombeheun stadium 5 ah. Astagfirullahaladzim. Tuh Neng eta mah penyawat lagi abot pisan aduh. Mohon kan ah, terus ayeuna kena aya atos 50 juta kanggo operasi sesar. Hah? Operasi sesar Neng. Jika nu rek ngalahirkeun wae operasi sesar. Mohon pugu ah teu ngartos abi oge, tapi saurna dampal sampena kedah di sesar. Oh gitu Neng. Sing sabar we nya. Mudah-mudahan Aa saalit-saalit biasa ngabantos kan Neng. Aduh, teu kedah repot-repot ah. Atur nuhun. Ih maksud Aa teh ngabantosan doa Neng. Ari si AA, abi tos GR, manawi bade masihan artos. Tuh Neng, aya artos sakitu mah meureun Aa kudu puasa heula kana 7 tahun mah. Aduh Neng. Aya naon bos? Sebuah ini men. Pancen ka mah erot. Lain gitu cicing itu si sayang. Mana? Itu si sayang. Sayang sa. Sayang Yuyun. Itu jeung si Ican. Aduh, makin ngeri aya. Oh iya nya. Aduh cicing mah aya nyamperkeun heula kalah erosi. Pancen ka mah erot. Cicing aing kalah erosi ya cicing. Emosi bos. Kumaha aing we cicing ngeri aing aduh. Nyangga satu lah. Aduh cicing aing nyamperkeun heula aduh. Bos keula cenah ka mah erot diurut ayo gawat. Tulus lah. Woi, Ican. Naon bos? Manehna naonan? Duduaan di dieu jeung si sayang Yuyun. Maneh aja kan ribut ka orang? Aduh bos, salah paham nih mah bos. Sing lah tenang lah bos, salah paham bos. Naon lah, salah paham. Maneh coba-coba ek nikung urang? Hah? Coba-coba maneh nikung urang, ha? Henteu bos. Naon ari AA ulah sok seudon kitu, urusan abi jeung si Aican mah kumaha abi we. Sanes kitu. Aa mah khawatir neng di kukumaha ku si borokokok Ican ieu. Geus lah bos, ayo juang hajar we gawat. Teh heula, naonan main hajar-hajar wae. Pokona ulah nyampe hajar si Aican. Emang kunaon neng? Pokona siap berurusan dengan abi. Wah, jika neng tos dihipnotis ku si Ican. Ican maneh jampe-jampe naon ka si sayang? Jampe naon atuh aya bos. Orang mah ka dieu teh tadi pada orang keur lempang ngaliwat katempo si Yuyun di dieu, urang disampeurkeun ka dieu bos. Nah geuning maneh wani nyamperkeun si sayang Yuyun tanpa seizin urang. Hah? Emang AA sahana abi meni kudu izin. Terus ayo lah Aican, suang indit we di dieu bae jangan stres. Neng, yang kitu. Manya neng lebih milih si Eta, si Ican anu lebih miskin ti AA. Apaan beunghar neng? Ini kira si Aican anu miskin harta tapi kaya hati tibatan AA, kaya harta tapi miskin pendidikan. Aduh bos, hampura, milik mah mau ka mana? Awas ya Ican ku aing. Sabar bos, sabar. Hayu juang ka mah erot ayo. Siapa tuh tadi ke merot wae aing keur emosi ya. Emosi bos. Emosi geus gadeng lah kumaha teh aing Emosi. deui. Aing mah
gani awas ya ican ku aing. Sabar, Bos. Sabar we sih aing sabar teh tadi erosi ye. Emosi. Ih, geus ganteng. Dibacain ku aing teh. Aing ngomongin enam lah. Ayo 6 lah, Bos. Ari mah erot bisa ngomen hati aing teh ya dadas hati aing dadas. Santai tuh, Bos. Nya mah Erot mah tukang urut, tukang ngabenerkeun suku, lain dokter cinta. Aduh, aing kumaha dadas. Sabar, Bos. Sabar. Terus Bos, ayeuna mah juang ka Erot wae hayu. Suku aing nyeri. Geus lah ku aing digandong buat hayu, buruan. Aduh, ya aing suku aing ngecet aing. Aduh, aing suku aing. Suku aing. Semua tuh aing ya. Kuma aing ngomong. Tutulungan aing ya. Iya, pada penyakit si bapak nu terus lah gitu dah. Ngomong lagi tuh pisan. Aduh, ya aing suku aing nyeri. Aduh, jangan diurut wae. Kira mana kacamata kira? Ada yang mata